Ngawang. Naon sih? Ngawang kong ibarengan ku sombong. Ngawang kong ibarengan ku bohong. Ngawang kong pula sok hayang katembong. Ngawang kong pula ukur omong kosong. Kongres ngawang kongres. Palos tadi. Kaum buruh pada minta perhatian sakupna, wajib diraksa nasibna supaya alus buahna burungnya rasa lawan Ada kesianggap Mang Dedi euy. agresi kaum dagang lantaran gaji teu anak cukup panan Hat. nyahetot carita rek jalan-jalan palias desa peser-peser acan Coba eta Mang Dedi mantap. sigaret eskot diganti ku tampang Hop hop. nunagi eta nunagi ngantai teka bilang sarani Mang Iwan Sedih kunaon ieu Mang Dedi? ka dieu teh marinuan babaturan urang Uing mah da bunga teh mata ka dieu. bejana babaturan urang teh Mang Sarip teh milu kuli ditu tuh Hah? milu kuli Saha? itu mah Syarif? ada can Ada beres. ngaran lagi geus Syarif. bubarna ge pan sore cenah itu buruh gitu mah Ai buruh mah dari puhnya. ah ceuk saha buruh ripuh geus pugunya Mang Iwan ulah naon kitu ngarendahkeun pagawean batu nu penting mah urang aya kegiatan Eta bari jeung halal Bener. daripada urang neangan duit anu teu halal mending keneh kawas kitu mudah-mudahan jadi berkah jangan payahan indung aya apa anak jeung pamajikan sok nya anak teh pamajikan naon teh? yok Uing, sok kelebahannya ah mana Lin? Nya di kana Nya nya ka anak atuh. Nya ka anak Mang Dedi. wah sok Yo, mata kitu ge, anak masuk di dama-dama, di nang-nah neng-ne. Anak king, anak bapak, anak ibu. nah alasanna makin ke anak Aku sabab bakatku gede eta teh. lain Hah? lain Pan eta nu penerus urang teh berenang anak. Ye. Naon atuh? Ai Mang Dedi nya ka sa? Nya ka anak Naha? sok nya lamun Mang Iwan boga budak Oh, hek calana budak urang teh morosot dia teh nya ka saha? nya ka saha nya ka Saya anak nya ka anak saya mah. saya ge nya ka anak Nya ka anak. Heeh. Oh, alasanna naon ai sia mah nya ka anak teh ku sabab meureunan penerus urang. lain Ai Mang Dedi. buktina ieu Heeh. lamun urang boga budak hek calana teh morosot geuning. Jalanana morosot. sok diomekeun Sok diomekeun. geus morosot teh Geus morosot teh da nya tapi ka lamun anak. lamun pamajikan calana geus bener diporosotkeun kan lieur teh Ya, aing sugan wing mah nya ka pamajikan. Wah. Ya, aing wing mah bah mending keneh nya ka pamajikan teh wing mah. Nah, Sok. pokoknya ka pamajikan tapi dicolokan wae. Unikat. Saya dicolok naonana. Lain Mang Dedi kieu yo. Nya, Mang Dedi bieu nya ka anak, ai ceuk wing mah nya ka pamajikan. Anak diciuman ku batur. Hadenya budak urang loba nu resepkeun. Sok coba pamajikan Mang Dedi diciuman ku batur meureun amah meureunana. Kesimpulanna ka anak kurunya ka pamajikan kurunya. Ya itu Mang Syarif urang itu. Eta teh salah sawiosna nya ka budak jeung ka pamajikan neangan duit kawas kitu teh. Mang Syarif, hei, ka dieu. Wing keur ngobrol kieu teh. Tuh, paruh ngakuli atuh ngaranna. Hah? Buruh oge? Buruh mah. Ngisi kekosongan. Obong keneh ngaran Syarif. Syarif teh tuluina kumaha apa teu? Naon? Syarif teh Syaripuh-ripuhna kitu. Bener. Bener bae. Model abdi nya. Nya ge hirup ngan ukur bisa ngacapi. Leres. Arek beas wae mah teu kudu meuli abdi mah. Kumaha kitu? Nganjuk.
pokoknya mah orang teh da beunghar teh ukuran lain duit. Naon atuh? Dirinya kitu we. Tahu. Kan hayo we. Kitu wae lain teh. Bang Dedi ningali ieu cik atuh kahayang teh nya pagawean ripuh atuh beungeut mah beungeut ieu naon teh? Beungeut tong pika ceria atuh. Cio mah Tapi sakali deui Mang Iwan, Mang Sarip. Yen beunghar teh ukuranna lain ku duit bungkus. Sarunya hatena mah bunga leuwih ti urang-urang. Oh, tapi da ningali beungeut nanon oge. Ieu pan beungeut ceria. Ieu beungeut jerawatan. Ieu beungeut pika sedihun. Lain itu geus sabaraha bulan gawe di dieu teh? Oh, Mang Sarip. Saprak we corona. Saprak corona. Siapa corona? PSBB teh. PSBB teh Persatuan Baris Berbaris. Lain. Naon atuh? Perserikatan guru. Saya mah alhamdulillah enak jadi kerjaan asalnya kan saya. Bener Mang Iwan. Dan memang ayeuna munang beja cenah Mang Iwan. Urang persiapan deui ya bisi ngajaga PSBB. Urang kudu kreatif ya. Kumaha carana urang bisa neangan duit, bisa menghasilkan ku kekayaan jika kieu. Bener. Makanya pancek pemerintah teh kahiji, pemerintah. Kahiji urang teh kudu di rumah saja. Kudu di rumah saja. Sedangkan anak pamajikan di rumah saja mah enakeun. Enakeun eta mah Tapi lamun kahayang. urang di rumah saja sebagai lalaki. Bener eta, geus teu penting teh Mang Dedi. Enak naon? Enak di rumah terus. Naon? Garancang mau budak. Wah. Memang sih Kang Iwan. Bulu keldek sama dengan bulu memang. Kaduana ieu Mang Iwan. Kaduana kumaha Mang Dedi? Yen urang teh kudu make masker. Masker. Ai masker. Pamajikan anak di imah make masker. Mendapatkan masker. Masker yang nutupan irung jeung paham. Tapi orang sebagai lelaki kadang-kadang bisa kehilangan masker. Naon tah masker? Masalah kerja. Oh. Ai sugan teh kehilangan masker atuh nyokot teh utang pamajikan geus loba. Tak itu di imah make masker tapi kan lalaki orang sebagai lalaki ya. Bener Mang Dedi. Bakal bisa suatu saat bakal kehilangan masker. Masalah kerja di imah wae mah da kudu gawe meureun. Eta saha nu ngayakeun eta si corona biar meukeun atuh. Jeung nu katiluna. Nu katiluna. Cuci tangan, Mang Iwan. Harus tangan. banyak cuci tangan. Geus pugoi pamajikan mah nya, mas ka dapur cuci tangan. Mas ka cuci. Tapi pan urang mah tidak bisa cuci tangan. Cuci tangan. Oh, pan aya sabun Mang Dedi. Sak mengbudak jeung pamajikan, Pak. Minta resiko, minta jajan. Urang teu bisa cuci tangan. Pancek pemerintah di rumah saja. Budak jeung pamajikan mah kudu dibere duit. Matak Mang Dedi ngarang pamajikan teu menta resiko. Mata Mang Sarip, naon sih? nyen imah ulah aya dapuran. Nah kunaon? Apa nu menta ge pamajikan resiko dapur? Oh, jadi mau apa? Jadi apa wae nya euy. Lagi di Jakarta saya teh. Oh, jadi ulah naon ulah nyeun dapur. Abdi mah memang Mang Iwan. Heeh. Lahir di Cianjur tapi lila di Jakarta. Mang Iwan mah kan lahir di Jakarta, lila di Cianjur. Ima lahir di Cianjur, lila di tahanan. Banget lagi kita banget pika serius. Seri-seri atuh belakang teh. Lain maksudnya namun sih tadi si Mang Dedi mah masalah nanti kerja gitu. Terus salahnya di mana gitu? Teu salah. Terus masker, salahnya. Orang susah pekerjaan, naon salahnya? Enggak ada salah. Kapan orang sebagai lelaki era pamajikan atuh Lain gengsi. ada Salah gitu. Enggak teu salah. Mun panggih jeung si ieu sok hese ngajelaskeun. Hese memang. Hese si eta mah. Heun asa mun urang hese kerja emang salah. Ayeuna lamun ayeuna di imah wae, ayeuna nyeunan anak salah teu? Henteu. Teu cek si eta mah. Bagus. Ayeuna susah pekerjaan. Era Mang Sarip urang teu gawe. Urang pan geus rumah tangga ye. Rumah tangga. Urang ari hayangna jeung istrinya ngawajiban malam gitu penting-penting. Pan aya urang ngabadit mah sok seger. Sok seger. Kikituan teh gitu. Sok menta sorangan. Beda deui jeung bujangan. Jeung bujangan. Ai keur bujangan mah pan urang balik ka imah dugsek. Dugsek. Ai geus kawin kieu mah ka imah dugsek kan. Eta hungkul. Mang Dedi, yo tadi teh corona mah pan bagi KB mah ada. KB mah geus teu penting nya geus kadang sok teu penting sok hayangna teh nyarieun budak we gitu nya. Nyarieun budak. Enak. Urang teh itu ai nyarian teh. Jadi Mang Dedi, nya lu tadi teh naon teh tuh kode Iya. Itu persiapan kita menjadi pohon. Iya, keluar aja ya. Hewan. da ningali banget sih ya. Ya sabar namanya naon masalahna pake
ku aya corona susah pekerjaan, ku jadi masalah naon. Saya sasapu, bunga saya sasapu. Tuh kerja bangunan sasapu. Sarari sarari. Yo. Enjoy. Jadi sih mah memang berenang ngeunah mata kita. Iya, tuh. Disyukuri, dinikmati. Kita beja-beja. Naon? Oh. Cai luas euy. Oh. Sia teh mah cai. Ngobrol. Ih, coba naon salah. Heuh. Itu teh bagus adanya. Oh, kesusahan bekerja. Hari gitu Oh, serba kesusahan. Hmm. Itu teh bagus. bagus. Di dunia ini ada harmoni dan ada oposisi. Bener. Itu kalau munculnya harmoni kalau ada oposisi. Cek si ieu mah meureunana aya hitam, aya putih meureunana gitu. Ayeuna kieu punten Kang Wewan ya. Lamun urang ieu jeung baturan ya. Oh. Boga masalah, berteman tapi boga masalah. Heeh. Tong molotot atuh juga nu ngajakan dulu. Si ieu mah molotot wae. Ya, bisa. Lamun urang teh moal lahir pemikiran bijaksana namun urang eueuh masalah. Iya, kudu bersyukur bisa molotot teh. Oh. Urang mah hese yang molotot teh. Oh tuh si eta mah si Yo, ai buruk mah tukang berenarnya. Model tukang naon eta tukang basluk nih. Naon teh singkatan teh Mang Dedi? Baso di kulu. Baso di kulub. Ayeuna lamun tukang cilok. Basreng. Tukang cilok. Aci dicolok. Aci dicolok. Lamun basreng, Baso digoreng. lamun baok. Baok naon? Poron eta mah. Aya. Oh, aya. Baok singkatanna. Hah? Naon? Baso dicolok. Wah. Kan tukang eta teh. Sok. Kacita naon? Oh, tukang baso yo kaina di baraok baok bade Oh, baok. baso dicolok teh. Eta teh singkatan baso dicolok benernya. Ai singkatanna bebas lah gitu. Yo, Mang Dedi lah mikiran corona pemerintah nu kitu mah tak riot kawingna ge. Dan batur kitunya riweuh tina ku corona. Teu sempit tong asal bisa menjalankan 3M. Tah eta naon 3M teh? Kudu mentakeun laksanakeun 3M. Bener, saya pernah ngadanya eta. Naon 3M? Bener. Kabeh ge geus pada uningan. Ada 3M anu dikorupsi eta mah Mang Dedi. Lain maka kadinya keun bae teh uceun batur. Oh, naon 3M Mang Dedi maling naon? keun bae urang mah tong pipilun maling, urang mah maling nu aya we. Kita bukan. Naon? Hayu urang lasikeun 3M. M. Ke zaman corona ge Heeh. ya. M anu kahiji. MKG Biasakeun naon? menjual barang-barang yang ada. Hayang aman mah. Jadi nu geus aya di mah dijual deui. Waduh, hese. Tapi pamajikan ngizinkeun. Ini mengizinkan. Bukan dua, lamun bukan dua. corona, lamun urang ye. Heeh. Hirup hayang maju, hayang aman. Tapi di zaman corona Eta teh M nu kadua. M nu kahiji menjual barang-barang yang ada. M kadua M yang kedua naon? menggadaikan perhiasan yang ada. Lamun eueuh perhiasanana Pokoknya perhiasan pasti boga-boga we. mau perhiasan. Bos. M anu katilu. Nu katilu M naon? Menunggu sumbangan datang. Eta tuh. M nu kaempat. M nu kaopat aya. Nah, Oh, membersihkan martabat istri. lain Mang Iwan. Lamun ukur corona kieu yo. Barang geus beak harga geus beak sumbangan eueuh. M anu kaopat Naon? mocar. Ya, geus anu karena itu baci kuy kita. Dia tatarucingan ya. Tatarucingan. Ngajak tatarucingan. Rieu tah masalah corona mah. Yo, kumaha cara ngabedakeunana? Yo, Mang Dedi, Mas Syarif, ngabedakeunana. Yo, pas lahir tut orok awewe jeung orok lalaki. Apaan tina jenis kelamin nah Kan tinggal leubuh. Oh, eta mah geus pasti aya deui nu ngabedakeunana. Mun di bajuan gitu. Oh, lain nu ngabedakeunana. Yo, nya model panuwing lalaki. Yo aya awewe, yo antara orok awewe jeung orok lalaki. Ari orok awewe mah nya ku indungna disusuan teh kur 3 tahun. Gitu. Ai lalaki mah disusuan teh sapaehna. Kumaha da meureun. Sok dirinya masih kena nyusu. Wing sok kena masih kena nyusu. Da teh nyusu teh sebiasa sok duadeun jeung Uing urang. mah sumpah tara. Heuh? Tara. Tara ketinggalan maneh mah. Aya deui hiji deui. Naon cing deui? Sok hiji deui. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Atuh kulkasna gedean. Heuh? Salah, manya nyeuneuy kulkas. Atau gampang cacagan. Cacagan asupkeun bukakeun ka tuan Oh, tara. salah. Yo, ngasupkeun gajah mah gampang. Ah, ieu nu kurang intelek. Nya bukakeun kulkasna, kaluarkeun isina, asupkeun gajahna. Asup mah. Naon teh? Pan gajah teh anu leutik anu gede.
bener. Gitu. Sok Kecitan ayeuna kulkas. jadi daging gajah gitu. Ayeuna lamun ngasupkeun kuda kana ngasupkeun kuda kana kulkas. Di sarua siga tadi atuh. Kumaha? Asupkeun. Bukakeun pantona asupkeun kudana. Pedaya gajah, kuduna Eh, gajahna heuh. heula kaluarkeun, Apaan? asupkeun kudana. Baik. Apana kulkas teh aya gajah. Asupkeun heula, kaluarkeun heula gajahna. Mulai panas, Ya. otakna Terus panas. kudana diasupkeun. Mulai panas katingali. Lamun ayeuna gajah jeung kuda ini ka Jakarta heula keneh mana? Tergantung kecepatan. Heula kuda. Hah? Heula kuda. Oh, laku salah. Nya heula gajah. Nah, Apan kudana masina kulkas. Eta kulkasnya pika sebeleun euy. di kuda teh kan hiji. Kan Teh da pertanyaan teh mah hiwan, menjaga gajah jeung kuda kana kulkas. Sok Ieu mulai panas sok sok enak tingali. beda. Sok, sok. Enak sok kieu naon sababna? Cuaca jadi panas. Hah? Naon menyebabkan jadi Oh, panas? emang Nya puguh atuh. Memang enak hawa teh panas ieu teh. Oh, Naon yo. sababna coba. Boh dina cuaca, boh dina kaayaannya, geus puguh eta mah budak leutik geus apal Mang Sarip. Cuaca teh memang panas. Pada ku sabab aya matahari atuh. Di mana-mana ge. Pan matahari mah eta keneh. Oh, pan matahari na deukeut Panas. berenang. Lain. Panas Naon poe. atuh? Lain. Matahari teh buka cabang di mana-mana. Eta kan togok cepet. Tah inget ieu. Jadi keingetan ieu. Ya temannya curing ya. Naon bedana matahari jeung bulan? Matahari jeung bulan. Ai saruana mah aya. Pan baheula pernah belajar IPA. IPA meureun. Ah, bener. Ai saruana mah aya. Hmm. Matahari jeung bulan aya di langit. Ah. Ngan lamun bedana mah meureunan hari bulan mah leutik, ai matahari mah gede. Ah, cek saha? Gede sarua bulan oge. Wah, Moh, sok naon? Hari bulan mah bisa ngomong, bisa ngomong. matahari mah henteu. Bah, Wah, si eta mah dul sumbang. Kalau bulan bisa ngomong. lain. Naon bedana bulan jeung matahari? Oh, Ari di matahari mah ya diskon. Di bulan mah apa? atuh sarua jeung si. Eta kan niruh di bulan tadi. Lain kieu we nya mudah-mudahan. Ah, hiji deui yo, hiji deui Naon? yo. Yo, heula keneh mana hayam jeung nog. Heula hayam, Oh, heula hayam. hayam Hayam keluar tina no keluar tina hayam. tina hayam. Heeh. Hari hayam sampai me hayam naon? Nog. Oh, nog. Nog. Jadi naon heula? Hayam heula. Hayam heula, nog heula. Sok. Hayam tina. Nog heula, hayam heula. Hayam heula. Oh, nog heula hayam heula. Eta mah kumaha keikhlasan masing-masing ngajawab. Oh, teu bisa kitu. Naon heula atuh? Nya nog heula. Nah, mah kan nog heula. Oh, ai biasa ngobrolna naon? Nog heula hayam heula. Nog heula hayam heula. Nog Kaluarna. heula, hayam nog. Ah, iya. Iya, Iyalah, ibaratna Iwan. kunci intelektual. Ieu. Kumaha? Ayeuna mah da urang mah heureuy mah wah tungtungna. Oh, bener. Mudah-mudahan we sok sanajan urang beda pakasaban. Oh. Ayo mah hitung-hitung ngahibur we ieu malah. Beda pakasabannya ya, tapi urang teh tina pakasaban ieu teh sing meunang ngahasilkeun rezeki anu berkah. Mudah-mudahan dapat sarit ge teu boga cita-cita jadi hayang buruh meureun, iya. teu boga nya. Teu ngimpi-ngimpi acan. Bener. Bawa Kan jadi- pakasaban. Ngan aing ngimpi teh kieu ya kadang-kadang Naon teh? ngimpi teh ya kenyataan ya. Naon? Ngimpi ya, tina ngimpi jadi kenyataan. Kade 2 hari tadi. Iya, eta ngimpi. Malam Rebo inget ngimpi teh. Malam Rebo ngimpi loba emas. Loba emas. Oh. Loba emas emas kabeh emas. Terus Pas isuk kudang dicabak teh eueuh. si Mas teh eueuh. Eueuh ngimpi da beuk. Eta malam Kemis ngimpi deui. Naon malam Malam Kemis? Kemis, Lain eta bisa teh asa ngapoe. Ngimpi malam Kemis Oh. loba duit eta. Kabeh ngapesak duit. Oh. Pas isuk kudang dicabak teh eueuh duit. Oh, wah, lalu Dan kita. ngimpi teh. Oh. Tapi malam Jumat aneh. Ngimpi cotan. Lain. Malam Jumat teh ngimpi Ngimpi kumahanya. Pas enjing kudang dicabak aya euy. Eta mah sangowing ngimpi cotan. Hei. Hanya ya. Iya. Saya di Mang Edi aya wae Mang Edi. Kangeukeun. Lain Ontologi. Abang kene ngobrol ke nu koneng datang ieu keluar koneng. Iya. Mamang deh Mang Edi. Pamarentah teh pan ditetepkeun. Leres. Bulan ayeuna teh PSBB. Leres. Keur freelance. Keur seniman, atuh keur buruh. Oh. Ulah sok ting rariung teu puguh. Oh. Kudu jaga 3 MT. Sok ayeuna mah kukuban. Ah, Eh, iya, nyata. iya, 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 iya,
Oh, rai kuring. Pakai masker di rumah saja, cuci tangan. Untung aya Mang Edi. Mang Kaning sok aya razia masker. Ai masker di mananya? Oh, nah motor. Teu ingat.